Sohib kosmo. Aki teh kamari panggih jeung supir Damri. Dongengna teh loba, cek cenah manehna pernah ngageleng nu naik motor, pernah nubruk jelema, bahkan pernah nu gelo oge pernah katubruk ku beus Damri. Loba dongengna, malah mah di Pul Damri nu aya di Gede Bage eta teh werit pisan, baheulana teh ranca. Ranca eta teh nyaho ranca mah rawa. Wah, boro-boro jelema ngaliwa. Ngan di tengah-tengahna teh aya hiji kuburan. Kuburan jang. Teuing kuburan bayangkeun hiji peuting mah lamun keur kawenehan sok aya awewe make baju beureum jiga caang dina jero beus urut nu geus teu kapake. Eta bangke beus Damri teh jika aya lampuan di jerona jeung aya awewe make baju beureum cicing teu oyak-oyak. Teu oyak-oyak jang. Malah mah pagawe Damri teu hayang cenah peuting-peuting kadinya sok digeroan. Digeroan jang. Hayang nyaho mah ulin ka ditu ka Pul Damri di daerah Gede Bage.